Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana ayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Utari Nagihpati, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeubeurang nyatana ka kulawarga Juragan Subrata anu mana harita ka sumpingan ku Haji Sobari anu maksudna tayalian rek nagih hutang teh nya. Nanging Juragan Subrata teu ngarti kana maksud Haji Sobarinya kulantaran teu rumasa ngahutang eta hanca teh. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Ai Subrata kitu deui ai Halimah. Nahanya poho deui kana pasoalan anu ti heula. Lantaran ceuk pikiran akang mah asa pamohalan lamun poho. Atawa rek pura-pura poho alias rek mungkir alatan mung mayar hutang. Da kitu ari jelema mah biasa lamun waktu nginjem meuni siga anu heueuh dah hayang dipercaya ngarah dibere nginjem. Tapi lamun geus nepi kana tempona ditagih, sok jadi loba alesan. Samalah sok jadi papasiaan sarta nimbulkeun kagorengan anu manjang. Ceuk Pak Haji Sobari nyaritana katara bangun anu rada keheul. Ngadenge caritaan kitu Juragan Subrata jeung bojona silih reret. Duanana beuki ngarasa teu ngarti, pok atuh Juragan Subrata tumanya deui. Ke heula Kang Haji. Naon bieu teh dedengian kuring make jeung nyebut mung mayar hutang. Nya terus terang kuring teh can ngarti ieu teh. Jeung deui naha saha atuh anu boga hutang. Naha make jeung ujug-ujug nyarita kitu ka kuring. Hor ari ai Subrata naha make nanya saha nu boga hutang. Apan anu boga hutang teh ai sorangan anu gedena 1 juta sarta dina waktu anu lilana 3 bulan rek dibalikeun sakalian jeung leuwihna 1 juta. Jadi sakabehna 2 juta. Tah kulantaran ai Subrata ditungguan eueuh wae datang ka imah. Nya ayeuna ku akang didatangan ka dieu. Lantaran waktu 3 bulan geus kaliwat samalah geus nepi ka 5 bulan. Ceuk Pak Haji Sobari nyaritana tandes Turdaria. Ari Juragan Subrata jeung bojona barang ngadenge caritaan kitu teh puguh bae meuni calangap mitra. Duanana kaget ari sabab saeutik oge teu ngarasa nginjem duit. Tapi ayeuna teu gugur teu angin ujug-ujug ditagih ku Pak Haji Sobari kudu mayar hutang anu gedena 2 juta. Anu jelas lain jumlah duit saeutik. Sabab 2 juta dina zaman harita mah tangtu gede pisan pangajina. Samalah cukup keur meuli sawah atawa imah. Komo mun dipake nyanung mah cenah mitra. Kana nyanung wae nya. Tah kitu ai Subrata kumaha ayeuna geus ingat? Tanya Pak Haji Sobari bari rutret ka Juragan Subrata jeung bojona.
anu harita keur ngaharuleng reuwas anu taya papadana. Aduh Kang Haji, hampura kuring teh teu inget. Tapi lain rek mungkir. Sabab bener-bener teu ngarti ieu teh. Nah make ujug-ujug boga hutang. Dada rasaan mah kuring teh teu pernah nginjem duit komodo anu gedena 1 juta. Bener kuring teh teu rumasa lantaran panggih jeung Kang Haji oge apan kakara ayeuna. Jeung deui lamun butuh duit mah kuring oge moal kudu nginjem ka Kang Haji. Sabab saeutik gedena harta banda kuring oge boga. Duit aya. Nya lamun butuh pisan mah tong boro duit 1 juta sanajan leuwih ti sakitu oge kuring sanggup ngayakeun serta moal kungsi nginjem ka Kang Haji. Ceuk Pak Subrata. Nyaritana dari pisan nerangkeun anu sabenerna. Jadi Ai Subrata teu rumasa nginjemnya. Teu Kang Haji henteu. Daek bisul salalembur. Kuring teu rumasa nginjem Kang Haji. Wah, teu kudu mawa batur salembur atuh lah. Nya komodo deui ari sararea kabagian bisul mah karunya anu teu tuah teu dosa meureun. Jadi kabalerang katempuhan buntut maung. Da ari kudu bisul sorangan mah haroream. Kuring oge da atuh nyeri bisul teh nyanyautan. Komo dina pelebah kelek mah. Aya deui nu leuwih parah dina pelebah palangkakan bisul teh. Tembal Pak Haji Subrata sanajan rada keheul oge jadi hayang seuri. Kang Haji, nah kumaha mimitina atuh ieu teh naha amana make jeung ujug-ujug boga hutang ka Kang Haji. Lantaran tangtu ieu teh aya mimitina. Cing atuh caritakeun naha kumaha lalakonna. Tanya Bu Halimah bari neuteub. Lantaran hayang geura nyaho kana asal mulana. Nya bener Kang Haji. Cing sok atuh caritakeun naha kumaha ka sang tukangna make jeung ujug-ujug kuring boga hutang. Lantaran kuring mah sanajan kudu urusan nepi ka kamana oge keukeuh. Kuring teu rumasa nginjem duit. Cing pok jelaskeun anu sajantrena. Ya, lamun keukeuh ngaku teu rumasa mah heug atuh. Ayeuna ku akang rek dicaritakeun nya susuganan we atuh jadi inget deui. Walon Pak Haji Sobari sarta teu hararese mitra barabat harita nyaritakeun kajadian 5 bulan anu katukang. Basa kadatangan ku 3 urang jalma anu saurang ngaku anak juragan Subrata anu ngaran Darma. Sarta tujuanna rek nginjem duit anu gedena 2 juta keur nambahan modal usaha. Tapi kulantaran eueuh jadi diberes 1 juta. Samalah anakna anu ngaku ngaran Darma nunda surat berharga minangka jaminan bisi juragan Subrata teu mayar. Sakabehna harita dijelaskeun eueuh anu disumput salindungkeun sangkan kaharti kudu keur ngabarandungan. Saenggeus aya kana sawatara waktu Pak Haji Sobari mungkas caritana. Tah kitu lalakon anu salengkapna mah. Jadi anu nginjem duit teh lain Ai Subrata langsung memangna oge. Tapi tuang putra anu jenengan Den Darma. Jadi anu nginjem duit teh anak kuring si Darma nya. Tembal Pak Subrata katempo meninggal janghok terus ngareret ka bojona anu keur molohok ngembang kadu. Da puguh teu nyangka ceuk pikirna naha Darma make jeung nginjem duit teu bebeja. Nya Darma ari ngakuna mah. Samalah suratna oge ayeuna aya di akang lengkep jeung kwitansi anu geus ditanda tangan. Ceuk Pak Haji Sobari kop kana tas coklat anu dibawana terus dibuka. Gap kana map kertas anu rupana bulau anu taya liam ti surat sawah juragan Subrata anu harita dibikeun ka Pak Haji Sobari minangka jaminan hutang bisi teu mayar. Tah ieu surat sawahnya teh cing sok ditenyan ku Ai Subrata. Nah bener atawa lain. Samalah harita teh tuang putra kungsi ngomong. Nya lamun hutang teu dibayar cenah. Dina waktu 3 bulan tah ieu sawah jadi milik akang. Kitu perjanjianna teh. Cing sok geura titenan cing taliti.
Pak Haji Sobari ngasongkeun map pulau ka Juragan Subrata. Sarta gap atuh gancang di tampanan terus dibuka di titenan kalayan apik jeung taliti. Nya tetela bener pisan eta surat sawah boga manehna. Anu tempatna belah kaler anu baheula mah kungsi digarap ku Ahmad. Nempo kitu puguh Juragan Subrata meni ngaranjug. Beungeutna katara beureum ambek ka Darma anakna. Lantaran wani nginjem duit teu bebeja samalah nyata-nyata geus ngajual ngaran manehna alatan hayang dipercaya. Kumaha amana nah nya eta teh surat sawah anu urang? Nya bener ibuna teu salah ieu surat sawah anu urang. Nyaan si Darma make jeung wawanian nginjem duit teu bebeja sarta ngajual ngaran ama. Beuk ngerakeun boga anak teh kawas anu hayang ngabibirang ka kolot. Matak naon lamun butuh duit mah bebeja. Asaku teung teuingeun boga anak lalaki tilu teh eueuh Anu sahulueun. Ceuk Pak Subrata ketempo dadana renghap ranjug nahan amarah. Nya kunaon atunya si Darma teh make wani kitu peta? Tembal Bu Halimah sarua hatena ngarasa medenghel keheul ka anakna. Ibuna, cing atuh gancang calukan si Darma cenah ka dieu. Pak Subrata nitah ngageruan Darma anakna. Anu harita keur di kamar. Jung atau Bu Halimah nangtung leos indit kebat muruka kamar Darma. Terus keketrok kana panto. Berai muka kabeneran Darma nu kakarareng semandi re kaluar. Geuning ibu. Ceuk Darma bari neuteup ka indungna nu keur nangtung hareupeun panto. Darma anaking, cing kaditu kahareupeul lari geruan ku ama. Lantaran aya perlu anu kacida penting. Sok buru. Oh, mangga atuh ibu. Leos Darma kahareup rek nepungan bapana. Ari Bu Halimah nya terus gek diuk di patengahan. Keur sajongjongan mah tuluy ngahuleng. Iya naon, Bu? Tanya Neng Ratna harita norojol ti lawang kamar bari melong ka indungna. Tapi Bu Halimah teu ngawalon ret kahareup katempo di dinya aya bapana keur ngobrol jeung tamu samalah aya Darma nu kakara nepi. Gek Neng Ratna diuk gigireun indungna. Jep duanana jarempe bari ngadedengekeun anu keur ngarobrol. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun Darma harita geus nepi ka hareupeun bapana. Aya pikir saeunaon ama? Tanya Darma bari neuteup ka bapana. Nya barang nempo Darma nyampeurkeun teu asa-asa. Gantawang atuh Juragan Subrata nyarekan da puguh ambek. Darma, ari maneh kalakuan teh kawas anu teu hideung. Eta make wawanian ngajual ngaran kolot pajarkeun dititah nginjem duit. Nah geus teu boga akal maneh teh. Atawa ngahaja hayang ngawiwirang ka kolot. Matak naon atuh sia teh butuh duit keur nambahan modal mah nyarita ka aing. Kalaheug ieu mah nginjem duit ka batur bari jeung wani nandonkeun surat sawah sagala. Jeung deui eta surat sawah teh kaasup sakabeh harta banda anu dipiboga. Sakabehna oge anu aing. Ari sabab can diwariskeun ka maneh mah lantaran aing teh hirup keneh. Hirup keneh Darma. Jadi sanajan kana barang kolot ulah kumawani da eta mah lain milik pribadi maneh. Ceuk Juragan Subrata. Nyaritana hohoak leungeunna tutunjuk kana beungeut Darma. Da puguh geus teu kuat pikeun nutupan amarahna. Sedengkeun Darma nya barang ngadenge caritan bapana kawas kitu, puguh we atuh asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Kaget jeung reuwas anu taya hinggana. Tapi sok sanajan kitu Darma usaha sangkan hatena sabar sarta teu gampang kapancing ku eta kaayaan. Keke sakedap ama. Nah aya naon ieu teh? Terus terang abdi mah teu ngartos nah salira ama sasauran anu sapertos kitu. Walon Darma sanajan rada gempeur oge tapi usaha sangkan tetep tenang.
Wah, mentong mungkir sia. Lantaran sagala rupa oge geus jelas sarta tah aya buktina anu kuat. Maneh nginjem duit ka Kang Haji Sobari anu gedena 1 juta. Sarta dina waktu 3 bulan bakal jadi 2 juta pikeun tandona. Maneh geus nunda surat sawah anu aing. Tembal Juragan Subrata bari ngasongkeun map kertas anu rupana bulao ka Darma. Gap atuh eta map teh dicokot ku Darma. Tuluy dititenan tetela bener surat sawah. Tah benernya. Eta surat sawah anu kumaneh ditandolkeun. Leres ama ieu surat sawah. Nanging da abdi mah teu rumaos nandonkeun sareng teu rumaos nambut artos ka Pak Haji. Ampun paralun teuing ama abdi mah moal wantun ngalakukeun sapertos kitu. Saupami taya idin ti salira ama ku anjeun. Sarengna deui nya kanggo naon atuh abdi nambut artos sagala. Margi pami peryogi kanggo modal mah tangtos nyarios ka salira ama. Moal ngadon tumbat tambut ka sasaha. Walon Darma nyaritana daria pisan bari neuteub ka bapana. Anu katempo dadana reng hapranjuk beungeut beureum huntu kekerot. Ari Pak Haji Sobari anu keur nyaksian kana eta kajadian jadi reuwas. Lantaran Juragan Subrata jadi ngambek ka anakna anu cenah ngaranna Darma. Tapi matak heran, da puguh rupana beda jeung Darma anu harita datang hinjem duit ka imahna. Ke sekedap ai. Ulah waka ngambek tenang we sing sabar heula. Sarta ulah waka kahuru ku nafsu. Lantaran ieu pasoalan teh moal rengse ku cara anu sarupa kitu. Da kuring teh keheul atuh Kang Haji. Asa ditinjak hulu kuring teh. Nya Kang oge ngarti. Tapi ge heula sakedeung. Lantaran aya anu rek ditanyakeun ieu teh. Ari sabab asa aya anu salah ye. Nya sok nah harek nanyakeun naon atuh Akang teh. Tanya Juragan Subrata bari mencerong ka Pak Haji anu keur melong ka Darma. Anu harita keur nangtung bari nyekelan map. Kieu ieu teh. Nah bener ieu jajaka teh anak ai anu ngaran Darma. Nya bener ieu anak kuring anu cikal ngaranna Darma. Nah kitu. Oh jadi benernya ieu teh Jang Darma. Tapi naha rupana beda jeung Darma anu teh heula datang nginjem duit ka imah Akang. Lantaran Darma anu ieu mah rupana leuwih kasep jeung gagah. Sedengkeun Darma anu teh heula mah biasa bae rupana. Kasep henteu, goreng henteu, ngan bukna itu mah rada jabrig. Tapi ari dedegana mah hampir sarua samalah harita datangna dibarengan. Kudua baturna awakna teh jarangkung sareseg. Anu saurang godegna panjang, anu saurang deui irungna nambru bari cileuhan deui. Ceuk Pak Haji Sobari nerangkeun rupa jeung tangtungan Darma anu harita datang ka imahna. Anu dibarengan kudua baturna. Barang ngadenge keterangan kitu. Nya puguh atuh Darma meuni curing hak hatena geus tegbay boga sangkaan. Lamun anu datang ka imah Pak Haji teh tayalian ti darja adina dibarengan ku si Godeg jeung si Gojin. Oh, janten Darma anu dongkap ka rorompok Pak Haji mah rupina teh benten sareng rupi abdi atuh pami kitu mah. Nya bener beda rupana. Bapak bisa ngajamin 1000% beda. Walon Pak Haji tandes sarta bisa mastikeun lamun Darma anu datang harita tangtu lain Darma anu ayeuna aya hareupeuna. Kusiwel Pak Haji ngaluarkeun kwitansi anu jadi barang bukti perjanjiana sarta geus ditanda tangan sor diasongkeun ka Darma. Yang tah ieu kwitansi anu jadi bukti perjanjian teh heula geus ditanda tangan ku Bapak jeung jalma anu ngaku ngaran Darma. Sor Pak Haji ngasongkeun kwitansi. Gap atuh gancang ditampanan ku Darma tuluy dititenan usina kalayan apik jeung taliti. Ret kana tanda tangan barang breh sigana geus moal salah deui. Lamun tanda tangan anu aya dina kwitansi teh nya geus pasti eta mah tanda tangan darja adina. Lantaran Darma apal pisan
Ningali kitu katempo Darma rumenghap narik napas panjang. Rupina moal lepat ieu kajantenan teh alatan kalakuan si Darja. Mangga geura uning aku ama. Tanda tangan anu aya dina kwitansi teh moal lepat eta tawisan si Darja. Ceuk Darma bari ngasongkeun kwitansi ka bapana. Gap gancang ditampanan tuluy dititenan katempo meuni imeut pisan. Tete lah bener eta teh tanda tangan Darja. Darja, dasar anak setan sia kurang ajar. Bangkar warah asa kuteng teuingeun pisan sia kakolo teh. Kawasna hayang ngiksa sia mah meureun disangkan aing gancang paeh. Nah, kalakuan teh meuni eueuh euih-euihna. Geus kitu geus kieu teh wale nyusahkeun ka sadarea. Duh, anu agung nah meuni kieu-kieu teuing dodoja teh. Ceuk Juragan Subrata terus nyarande kana korsi. Sakujur awak ngarasa lungse, sirah ngadadak lieur, tarang panas asa pating kerenyut. Jadi kumaha ieu maksud teh? Bet jadi asa pakujud kawas kieu. Nya terus saha atuh ari anu nginjem duit teh? Tanya Pak Haji Sobari bari rutret ka Darma jeung ka Juragan Subrata. Pak Haji, rupina anu dongkap karorompok terasna nambut artos teh moal lepat eta teh pun adi si Darja. Margi ieu jelas pisan anu aya dina kwitansi teh tawisan anjeunna. Salira Pak Haji parantos katipu ku si Darja anu nyebatkeun di piwarang nambut artos kupun Bapak. Samalih wantun ngangkenkeun diri abdi padahal abdi mah teu pisan-pisan. Oh, jadi kitu nya. Kurang ajar atuh lamun kitu mah wani ngabohong. Sada jelas nipu jeung ngarugikeun ka ditu ka dieu. Nya lamun seug anak kuring moal teu diwaras ya tuman teuing. Ceuk Pak Haji Sobari katara bangun anu ambak. Sabab saumur-umur kakar harita dirina make kudu ngalaman dibohongan ku budak satepak. Nya puguh we atuh asa ditincak hulu. Dah henteu-henteu oge manehna teh kolot saja batik itu kasebut jalma beunghar anu dilemburna diajenan ku balarea. Ai Subrata, lamun geus kieu kumaha urusanna? Duit akang anu 1 juta kumaha juntrungna? Lantaran jelas ieu panipuan harek direngsekeun ku cara kukulawargaan atawa harek dilaporkeun ka pihak kapolisian. Tanya Pak Haji Sobari bari neuteup ka Juragan Subrata. Da puguh hayang meunang kapastian ngeunaan ieu pasoalan. Kang Haji, kieu we ayeuna mah. Ieu urusan urang rengsekeun ku cara kukulawargaan. Subuhun. Lantaran urang teh lain jeung anu lian. Soal duit Kang Haji ku kuring rek dipulangkeun. Ngantang tu kuring rek menta heula waktu dekeutna 3 poe jauhna saminggu. Sabab kuring oge kudu ikhtiar heula da puguh ngayakeun duit 2 juta teh lain saeutik. Bisi Kang Haji ngarasa cangcaya, sok bae ampihan heula tah surat sawahna ngarah regreg. Nyaho gatu ari kitu mah akang satuju. Ieu surat sawah rek diampihan heula pikeun jaminan. Tapi soal duit anu diinjem geuskeun bae lah, teu kudu dibayar 2 juta. Lantaran nginjemna oge ngan ukur 1 juta, jadi geus teu kudu dileuwihan da akang mah lain tukang renten. Jeung deui buktina tah geuning kieu ai Subrata mah teu nginjem. Ari akang rumasa nginjemkeun sote bubuhan ka ai sorangan. Da lamun seug ka batur mah geus tangtu moal dibere nginjem. Komo ka tukang dongeng mah moal dibere weh. Tete lah akang teh geuning sanajan umur geus kolot tapi masih keneh bisa katipu ku budak kamari sore. Geuning tete lah anak ai teh pinter tapi hanjakal kapinteranna dipake nipu batur. Ceuk Pak Haji bari neuteup ka Juragan Subrata anu keur diuk bari tungkul. Ngarasa era ku kalakuan Darja anakna. Sarta dirina rumasa teu bisa ngadidik anu jadi anak kana jalan anu bener. Sabab sifatna hese dibenerkeun hayang bawa karep sorangan. Samalah sok kukulutus lamun tukang dongeng can upload deui.
Nya nuhun atuh Kang Haji ari kitu mah. Jadi kuring boga hutang 1 juta pokona hungkul merenya. Hampura Kang Haji lamun anak kuring Sidarja geus wani ngabohong ka akang. Da lain teu diwarah manehna teh tapi sifatna sok hayang mawa karep sorangan. Hese dibenerkeun oge eta budak teh. Nya kumaha deui atuh ai cing sabar we eta mah. Mata kitu oge dodoja ti pangeran. Da geuning ari dodoja jalma mah sok rupa-rupa. Aya nu hirup beunghar sagala cukup tapi teu boga anak. Aya anu hirup pas-pasan anakna reuay teu kaparaban. Aya anu siga ai kahirupan sagala boga sarta geus dibere kacukupan. Tapi boga anak kalakuana ngaruksak jeung mahiwal. Aya deui anu anak hade pamajikan hade. Sarta rejeki cukup salakina hayang kawin deui ka nu ngora. Mun teu kitu salaki soleh, pamajikan solehah, barudak balageut dodojana boga mitoha jeung dulur bawel. Tawale sok hayang pipilueun we kana urusan rumah tangga. Nya cindekna mah rea-rea deui. Nya bener Kang Haji, memang rupa-rupa anu ngaran dodoja mah. Nya lantaran hirup manusia mah eueuh anu sampurna. Nya ku sabab kitu naon bae anu geus digariskeun jadi takdir hirup urang, tangtu kudu ditarima ku kaikhlasan jeung kasabaran. Sarta sarilana urang ulah poho ngucap syukur ka mantena sanajan dina kaayaan anu kumaha bae. Nya leres pisan Kang Haji, memang kudu kitu. Nya geus we atuh ayeuna mah nya. Akang rek mulang da soalan mah geus rengse. Hayu atuh nya bisi buri teuing. Pak Haji Sobari harita terus amitan rek balik lantaran wanci geus maju ka burit. Dari akang nah geuning meniru rusuhan. Padahal mangke deui we atuh Kang, puguh kuring teh sono kene. Sarua akang oge sono kene. Tapi da kumaha geuning kaayaan teh geus burit bisi kapoekan di jalan. Keun mae isuk atawa page teh urang ngobrol deui lamun sagala urusan geus rengse. Walon Pak Haji Sobari bari ngasupkeun surat sawah jeung kwitansiana kana tas. Jung nangtung song ngajaksa salaman ka Darma. Nya kitu deui ka Juragan Subrata. Gap ditampanan geus kitu Pak Haji kaluar ti imah dijajabkeun ku duaan nepi ka teras. Juru turun kaburuan satuluyna kenceling Pak Haji Indit ninggalkeun eta imah. Teu lila oge geus anggang mitra terus ngiles palebah pengkolan. Geus kitu sup Juragan Subrata jeung Darma ka jero imah, kebat ka patengahan, kasampak didinya aya Bu Halimah jeung Neng Ratna anu keur pating harulang. Lantaran tadi keur ngadedengekeun anu gunem catur di ruangan hareup. Gek Juragan Subrata diuk nya kitu deui Darma tuluy ngariung opatan. Keur sajongjongan mah jarempe mitra eueuh anu cacarita. Nya saenggeus aya sawatara waktu pok Juragan Subrata ngomong. Yang Darma hampuranya ama. Lantaran tadi rumah saya teu taliti ujug-ujug jarekan ka hidep. Da puguh ama teh ambek ari pasoalan kitu mah. Sumuhun ama teu sawios. Margi abdi oge ngartos kana kayan sarira anu tangtos kaget sareng reuwas. Da geuning kitu kalakuan si Darja teh asa tos di luar batas. Manehna teu woleh hoyong ngariweuhkeun. Bener Jang. Kalakuan si Darja geus di luar batas. Tah kulantaran kitu ama geus teu bisa ngamaklum sarta teu bisa ngahampura. Engke bada salat magrib gancang hirupan mobil terus hayu anteur ama. Ceuk Juragan Subrata bari melong ka anakna terus ngareret ka bojona jeung Ratna. Sumuhun mangga ama, mung bari angkat ka mana ama teh? Tanya Darma malik neuteup ka bapana. Ka kantor polisi. Ama rek ngalaporkeun sakabeh kajahatan si Darja. Nya ti mimpiti ngajual lauk teu bebeja. Ngarampok ka kolot sorangan. Jeung di manehna geus ngarampid sakabeh eloji hidep anu hargana mahal.
sarta ayeuna manehna geus nipu ka Pak Haji Sobari. Sakabehna ku ama rek dilaporkeun ngarah jadi pelajaran pikeun hirupna. Sangkan engke kahareupna manehna bisa diajar memener jalan kahirupannya. Sabab lamun terus diantep, moal aya kakapok samalah bakal tuluy ngaruksa ka urang. Nya kulantaran kitu sanajan ari hate mah ngarasa berat ama teh, tapi kapaksa ama teh kudu wani nyokot ieu kaputusan. Kumaha ama? Nah nya ama terek tega ngalaporkeun si Darja? Nya Bu, ku ayeuna mah wayahna ibu kudu ridho jeung ikhlas. Geus lah ibu teh kudu loba pikiran. Sabab di mana-mana oge ari jalma mah kudu daek narima kana akibat tina sakabeh perbuatanna. Kalakuan goreng nyatang tu hasilna goreng. Sabalikna kalakuan hade pasti anu datangna oge hade. Tah ayeuna mah geus amare kacai lantaran geus rek magrib. Ceuk Juragan Subrata nutup caritana. Jung nangtung tuluy ngaleos ka tukang kebat kacai rek bebersih. Terus abdas. Ari Bu Halimah ngadenge jawaban salakina sarupa kitu teu bisa majar kumaha. Cipanon murubut masuhan pipi hate nyeri jeung peurih. Kadarjanya da puguh ka anak. Tapi memang anakna nincak dina jalan anu salah. Sarta kaputusan Juragan Subrata geus moal bisa dibantah. Sanajan hate nalangsa, akhirna Bu Halimah ikhlas narima kana kanyataan. Kasugri kaum dangu. Darma jeung Ratna harita terus ngabeberah hate indungna sangkan leler tina kasedihna. Kaayaan alam di luar beuki burit panon poe geus surup. Sora jangkrik jeung gaang geus aya anu disarada. Bareng jeung kitu, dur-dur sora bedug di masjid ditumbu ku haleuangna anu azan. Sorana halimpu mulas melis mata kuaas. Jung Darma jeung Ratna narangtung pating laleos ka tukang rek abdas. Samalah Bu Halimah oge nuturkeun. Teu lila sakabehna geus rengse wudu. Darma gura-giru indit ka masjid sedengkeun pas Subrata mah salat di imah berjamaah jeung bojona katut Neng Ratna. Kasugri kaum dangu. Wanci magrib geus kaliwat. Darma geus sagedang dan terus ngeluarkeun mobil ti garasi nungguan di pakarangan. Teu lila torojol Juragan Subrata dituturkeun ku Neng Ratna jeung bojona. Sanggeus amitan sup Juragan Subrata ka jero mobil, geleser atuh mobil maju lalaunan. Kaluar ti pakarangan mapai jalan desa. Teu lila oge geus jauh satuluyna majuna gancang ngajugjug ke kantor polisi. Rek ngalaporkeun kajahatan Darja. Teu kacatur lilana di jalan mitra. Juragan Subrata jeung Darma geus nepi ka kantor polisi. Harita keneh nyieun laporan sarta ditarima ku pihak kapolisian kalayan hade. Nya ti mimiti harita Darja anakna jadi buronan. Kira wanci jam 8 peuting. Pas Subrata jeung Darma geus nepi deui ka imahna sarta dibagiakeun ku Bu Halimah anu paromana kataramani alum. Da puguh hatena keur nalangsa akibat kalakuan anakna Darja anu salilana teu weleh nyusahkeun kanu jadi kolotna. Kasugri kaum dangu. Jag tunda heula kayaan di imah kulawarga Juragan Subrata. Teudeun sakedeung kahareup insyaallah kasamper deui. Gancangna lalakon dina ieu carita. Beurang deui peuting deui. Mangsa alam teu karasa ngarayapna. Kaayaan di lembur Cibodas ti poe ka poe teh ngan ukur kitu bae kawas biasana. Keur balarea mah eueuh anu beda. Tapi aya bedana ari pikeun Neng Ratna jeung Ahmad mah.
Sabab beki ka dieu teh duanana kalah asa tambah layeut, siga nama itu ieu geus ngabogaan rasa anu sarua. Samalah Ahmad jeung Neng Ratna boga niat pikeun silih pika nyaah jeung silih pika cinta. Sarta ngararancang pikeun hirup bebarengan engke dina waktuna. Kitu deui Neng Kartika Mitra. Kaayeunakeun mah beuki mindeng bae datangna ka imah Neng Ratna teh. Lantaran hayang bisa deukeut jeung Darma samalah ampir unggal minggu tara kaliwat. Aya kalana datangna saminggu 2 kali. Tapi hanjakal nepi ka harita usaha Neng Kartika can katempo aya hasilna. Sanajan nya oge ari juragan Subrata jeung Bu Halimah kacida mikaresep ka dirina sarta geus surti lamun Neng Kartika miharep pisan ka Darma, tapi keukeuh mata kuciwa. Da puguh sikep Darma pisan robahna. Estuning lempeng bae sakumaha ilaharna. Saeutik oge teu nembongkeun perhatian sarta kawas teu mere harepan. Nya puguh kaayaan kitu teh ngajadikeun hate Neng Kartika sedih jeung nalangsa. Anu akhirna ti saret harita tara datang deui lantaran jajaka anu dipikah hayangna teu malire ka dirina. Gancangna carita Mitra, 20 hiji poe geus kaliwat waktu anu geus ditungguan ku si Abah Debuk geus cunduk. Harita teh poe Kemis maleman Jumaah Kliwon. Darja jeung si Gode geus saragedangdan. Medog panjang geus sadia kitu deui Bah Debuk geus sayaga. Tangtungana katempo tegep make baju kampret jeung calana pangsi. Pusaka nu jadi andelana geus nyelap dina jero bajuna. Sanggeus sagala rupina dianggap tarapti, nincak kana jam 8 peuting bral Mariang rek ngajugjug ka talaga. Tiluana laleumpang pating garedig dipirig ku sora jangkrik dikendangan ku sora gaang. Sarta dialokan ku sora londok anu pating keureuleng di kebon awi. Bah, nah yakin urang bakal bisa ngelehkeun si Yuri Gulu ieu teh. Si Godeg nyelang tumanya kasih Abah anu keur ngagedig leumpangna ti heula. Ari Darja jempe bae tonggoy leumpang teu lobata tanya. Ai nah sia make jeung nanya kitu eta. Nah si lain ngarasa cangcaya kana pangabisa dewe ku deg. Ya sanes cangcaya Bah, tapi abi teh sok sieun kawas waktu anu ti heula. Boro geus ngarasa bungah tapi geuning si Jurig teh kalah balik deui. Geus motor babacot sia Godeg. Pokona mah tuturkeun bae aing ari hayang salbet mah. Hari ti heula mah si Jurig buntung bisa balik deui sote. Lantaran manehna geus kuat nyekel sumpah moal wakamulang kalamna. Saacan bisa maragatkeun nyawa jalma anu geus ngabinasa ka manehna. Tak kitu kaharti atawa henteu? Tembal Bah Dawuk bari jongjon teu ngaliuk-liuk acan. Sumuhun kahartos Bah. Jep si Godeg jempe teu lobata tanya deui anu satuluina ngagerdig leumpang jiga tadi. Teu kacatur lilana di jalan Mitra. Nincak kana jam 11 peuting. Tiluana geus anjog ka lembur Cibodas. Reg areureun sakedeung di sisi lembur ngadon ngareureuhkeun heula kacape. Gek dariuk handapeun tangkal jengkol anu ngarumpuyuk bari ngatur-ngatur pilampaheun. Tapi teu lila jung narangtung deui neruskeun dalam pahana rek muru ka talaga. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.